Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 97 sampai ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ke Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Pok caritakeun sing saha anu ngamusuhan Jibril pasti maranehna cilaka, sabab Jibril teh anu geus nurunkeun Al-Qur'an kana jero hate maneh kalawan widi Allah. Kitab anu ngabenerkeun kana kitab anu nyampak hareupeunana. Jeung eta Al-Qur'an teh jadi pituduh jeung pangbubungah pikeun mukminin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jeung pok caritakeun sing saha anu ngamusuh ka Allah, ka malaikatna, ka para rasulna, jeung ka Jibril katut Mikail, saestuna Allah teh jadi musuhna kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Jeung saestuna kami geus nurunkeun ayat-ayat anu tetela ka maneh wahai Muhammad, sarta henteu aya anu kufur kana eta katerangan-katerangan angin jalma-jalma anu parasek. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Jeung naha pantes saban maranehna ngaitkeun pasini terus dirempak ku sagolongan ti antara maranehna, malah kalolobaannana mah maranehna henteu ariman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Jeung barang datang ka maranehna rasul ti Allah anu ngabenerkeun kana kitab anu geus nyampak di maranehna, lung weh sagolongan ti antara anu dipaparinan kitab ngalungkeun kitab Allah
ka satukangan tonggongna atawa teu diperhatikeun kawas anu henteu nyarahoeun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.